Wargi sadayana dina pidangan anu salajengna sing beuring sejamintonkeun antara pimidangkeun contoh biantara tokoh masyarakat anapi pupuh desa atapi kepala desa Bapak Lurah ngaintenan teu kalangkung dina mana raraga nyambut antara biantara tumali sareng proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dina samukawi satangtosna pidangan seueur urang sok geuningan priyogi nya. Priyogi contoh antara bisa kedik agengna pembanding lah gitu. Ai contoh mah da antosna kedah leres pisan. Ieu mah etang-etang pembanding wae di mana kanggo sakalieun baintana dipentes atapi kepentes komo seueur pisan kan pademelan anu sanes di mana pademelan ku kantor atapi di rumah tangga tina naon-naon pokok teu kasiwar we. Nu akhirna begitu enjingna bade biantara bingung milari teks tak ieu kanggo sakedik agengna sing geuning maparin contoh kanggo biantara dina nyambut hari proklamasi kemerdekaan salaku kepala desa antarapi tokoh masyarakat semua orang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du jabatu ya laib. Wargi sadayana anu samirawu satu tanjangakeun puji sareng syukur ka Zat Rabbi. Kudroh rodah mantena mugi sumerep ka urang sadayana dugikeun ka dinten ieu urang kenging kudrat anu sae iradat anu sae dina samukawi satangtosna perjalanan kahirupan urang sewang-sewangan tug dugikeun ka umumna wargi sadayana. Atuh tangtos kaping kalihna shalawat salam miwah kawilujengan pamugi dilimpah curakeun ka junjungan alam Kang Janda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kula wargina para sahabatna tabiin atun matahari zaman anu pamugi wae urang kareh kepada sapon dijangking janten umat manten anu kalintang dipihormat Bapak Camat anu kalintang dipihormat tantosna mantena tumali sareng ieu kasempatan tiasa hadir ya tantosna mangrupikeun kahormatan ka urang sadayana di desa. Atuh anu sami dipihormat para tokoh masyarakat di desa, tokoh-tokoh lembur, tokoh masyarakat adat, tokoh pemuda, tokoh agama sareng sanes kanten anu sami rawuh dina kasempatan. Anu tangtos simkuring teh kesempatan asma jenengan kalumuan sewang-sewangan bawi raos panghormat simkuring mugi anjog ka pangkongan Bapak Ibu sadayana. Kaping kalihna tangtosna simkuring selaku kepala desa kalintang ngaturkeun nuhunna kana kinerja sanes kanten widang anu panantos sami-sami ngadegeuskeun kaparigelan dina enjoyna tapi ujugna kautamian enjoy dina kaparigelan. Anu tangtos anu kenging prestasi di tingkat kecamatan, anu kenging prestasi tingkat kabupaten, bahkan di tingkat provinsi. Ya alhamdulillah kalintang mata bingah oge reueus kanggo simkuring khususna oge umumna kanggo urang sadayana. Tumali sareng ieu kasempatan urang aja dina dinten anu kalintang naon atuh mibanda harti anu kalintang agungna nyaeta hari proklamasi kemerdekaan. Anu tangtosna jadi payah urang kapungkur para sepuh urang kapungkur aduh tos teu tiasa dicatet tos teu dicaturkeun ku panyatur tos teu digambarkeun ku carita kumaha jadi payahna pahit getirna zaman harita di mana rebutan pati toh pati jika raga jeung nyawa kadikeun kemerdekaan narah lamun harga diri je cacampah di ku bangsa deun nu penting kajian ilang nyawa tibatan urang kudu dijajah deun. Ieu tangtosna mangrupikeun hiji heroik anu kalintang ageng di jiwa-jiwa pahlawan urang kapungkur. Tangtos ieu kudu ditulad urang sadayana. Samugawis tangtosna ieu teladan atapi contoh kang urang sadayana teh kagambar dina sosiodrama, dina naskah-naskah, dina carita-carita, oge dina film. Ieu tangtos mangrupikeun hiji gambaran. Samu atapi sawatara sejena kanggo pemuda nu ayeuna teu tiasa ninggal secara langsung atapi teu ngalaman secara langsung kumargi sumasi anom indana sabangsa urang sadayana tiasa ninggal dina carita-carita lawas anu didugikeun ku para sepuh ngalangkungan pengalaman pribadi anu masih aya di lembur atapi ngalangkungan film-film carita-carita anu kacatet dina sajarah. Deusna tangtosna dina sahieu urang tiasa neuleuman kumaha tuh sajroning ngeusi kemerdekaan
Da pahlawan orang kapungkur teu hoyong atau teu palayeun di pulang talima kumang rupa harta berana. Tapi pahlawan orang pengen hayang di pulang talima ku ngeusianana satu tasna aranjeuna menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia ke depan gerbang pintu kemerdekaan salajengna eusian ku urang. Nah ieu ngeusianana tangtosna kumaha cara ngeusianana nyaeta urang singkil leungeun baju keong kenca jeung katuhu pikeun ngaeusik pangbangunan di negara ieu. Ku kaparigeran orang sewang-sewangan, ku tanggung jawab orang sewang-sewangan, ka pribadi, keluarga jeung masyarakat umumna, atan ngabungkeun tempat misalna contoh di namanya gerakan dan solokan, rehab masjid jeung sajabana urang tenang keparigu keun ku batur kuring mah teuing tak ulah duit ka kitu, tapi urang gotong royong samyuk sebelulungan nanjeurkeun deui eksistensi bangsa jeung ciri bangsa identitas bangsa Indonesia nu hirup gotong royong. Oke satu tas antara bisa paling nanti di seueur hancagarapan urang nu teu acan laksana kiwari di desa sewang-sewangan ieu nyana kapergelan kanggo urang sadayana tunjukna kumaha carana sangkan urang mibanda pamustungan pangarepan gaduh keyakinan yen dina garapan urang teh aya manfaat anu tiasa janten endah balarea. Ieu tangtosna nu geus kuring kedah didugikeun kawargi sadayana salaku pupuhu sing kuring di desa kalintang apresiasi atanapi ngaturkeun nuhun kana saneskanten kinerja anu sakitu tahagana tanpa bapak-bapak isu sadayana sing kuring eueuh nanaonna teu aya naon tak tuh nilai daya ajen di payunan komo sang holik Allah Azza wa Jalla dalah diukur warga sadayana sing kuring daya ajen lamun teu aya pangrojong di kadang wargi sadayana pungkasna teh sing kuring kacindangkan teh sing kuring mugi wae dina saneskanten kabulujengan dina santes garapan hiji waktos kapayun anu tangtosna tibit ayeuna kapayun urang terus ningkatkeun kapargelan wong sewang-sewangan anu tanina sing jadi mukti anu dagangna sing pada senang kaum buruh dan teripu atuh pada negeri sing sarugih mukti ulah aya paripaos tani tinggal daki padangan tinggal hutang buruh raripuh taulah diga kitu anu utamina sing janten nyatet bagja sadayana anu biasa nyondang kana badatun thayyibatun warahun ghafur sami-sami tangtosna ngajadikeun hiji negara sangkan maju gemah ripah loh jinawi kertara harja jeung mukti tangtosna sakitu nu kapehatur hapunten tina lisan sing kuring anu lepatna haturun tina paratosan tutus langkung ke panghalang bobor sapanon sareng sapan dan takub jagung tuhur menangunun badar tengah samudra nedagung cukul mur jembar hampur anu kateda wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.